mana teh blacky gering piceun we nya. Wayahna we dipiceun sing pae. Kurang piceun nya. Kurang karunya mana gering sing pae. Sing gede nya. Parah banget ya. Rasa ada enak wae tah. Obat tah. Gak ada haran. Tah, acara ucing. Gimana ya? Meng. Tah. Ucing. Ayo nya. Harunya. Nyok kegering. Lucu dibuang, enggak lucu disayang. Harunya euy. Ingat tuh. Kayak mana ya? Pak. Sen balik meureun. Ayo kegering mah mana teh? Untuk dipiceun, ayo pas gering dipiceun. Harunya nya mana? Kek mudah-mudahan. Pian, mau ngomong kucing kita, mau kucing di mana? Di panglundahan. Beri kucing lagi ya, itu kucing siapa? Bawa Kuru dia nih ya. Gering emang bawa dia. Nah, obatan, bapak gering di obatan. Man, obatnya tuh dijerat tuh. Bukan tagar. Nancok na. Tahunya ya. Nah, obatna. Iya. Ya cekal tau eta tah. Kucingna tangkarakeun. Nah, iya tah. Sana. Visual naon ya? Kucing. Ya cager teh. Ya harus mah di hari ini gering piceun karunya amat ya ya. Kucing bae cager. Tangan kita atas yang ceklan tuh. Tangkarakeun. Cip. Oke, tahan. Oke. Ini cager mah lompatan. Eta nak, jangan nak. Guna cekal kita. Rempet ke kita. Eta 10 hari. Ini coba itu. Cicing. Lihat. Sok mana kau sudah sebentar. Cicing. Wah, nama geus buahan ya, loba. Pada tong beli 100, tapi 500 beres ya. Ayo ala we ayeuna mah heula. Antara cenah. Di mana mak? Buat ya segala. Tuh, jadi tuh di rumah di tukang, tuh teangan. Emang gua harus dijual ke bapak. Orang tuh berang komisi. Jadi beri duit apin. Nah, kabaran Pak, emang buah dijual ke Mang Komeng. Mang Komeng dikenal buah.
Deh, komeng. Aing ngajual ke baheula ke kembangan. Ayeuna mah geus buahan. Di mana si Inas komeng nak? Di tangkal buah di tukang. Bodoh, gagal loh. Beak buah aing. Ayo, dulu mas ya. Yuk. Oke, teman-teman datang. Ya, turun Asia. Nah, man. Kan we. Ya ini kalau buah kan geus bare teh duitna. Ih, aing ngajual bae ke kembangna. Ayeuna mah serebut ieu buahna ge yo. Si marek di ieu we. Beak buah aing. Kumaha sih pan geus kamari deal-dealan. Aing kan ngajual teh kembangna aing mah lain buahna. Bikin kaya narek ieu buah urang aya mah urang geus mere duit lila pan kamang. Aing rugi aing bang di jual deui yo. Coba di kembangna lain buahna lain buahna ta. Terus kumaha ieu urusanna? Hah? Anjir. Jual kembang lain buah lain. Aja jual buahna ta kan lain mah buahan ini. Sebenarnya orang mau kamari. Anjir. Lah kembang kene. Buahna mah kita jual. Kasih ieu tuh. Bingung jual rugi emang bakal. Rongsok. Rongsokan. Mana rongsokan, Mak? Oh, gak dijual. Rongsokan. Mang Komeng. Bapak kegering. Rongsok. Lan komeng goblok aing keur ieu teh lalieur ieu. Duh. Worowokan we lah. Rongsok ya. Tuh, buat nih. Oh, sianan balik deh. Siap betekin kok aing. Siapa? Malah Tio. Aing cep kucing, dapat tanah kucing. Bandeng wae. Tapi omel wae. Coy cek. Cepetna. Kucing tong bade ngomong. Kenalan tapi palerogana kamu nama cepet. Besok nah kucing tong. Wae cuma ngoprek wae senang mana mau cepet. Pak. Aing mancing teh menang-menang ya geus sore ieu lah jalan we. Awas siap. Alang wae goblok. Aing jebur deui. Duh aing eta anak teh bapak goblok pisan aing keur mancing keur matu menang-menang. Goblok ngomong teh. Itu mang enggak. Anjir. Goblok. Wah, ya. Aing ngomong kayak Asia meh, nonton motor sia. Goblok. Balaku tidak ada mah. Balaku tidak ada mah. Bener kan?